Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wala tatajasya'u sarang ulah terab anjeun bi wajhi ahadin di hareupeun wajah hiji jalma. Walakin tatapina isrif kudu ngabalius anjeun, isrif kudu maliuskeun anjeun wajhaka kana wajah anjeun anhu ti itu ahad. Wa tajasya sareng kudu terab anjeun bilutfin kalawan leuleuy. Wala tasumma sareng ulah ngambe anjeun atau ama kana kadaharan biangfika kalawan irung anjeun. Faqadna nyata geus ngalarang sa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anhu tina itu summu biqaulihi kudauhan Kangjeng Nabi la tasummu ulah ngarambu anjeun atau amakana kadaharan mitla sibai saperti sato galak wa iza arada sareng di mana-mana ngasongkeun alaika ka anjeun saha ahadun hiji jalma ta'aman kana kadaharan wa anta bari ari anjeun la tuhibbuhu eta henteu mikaresep anjeun kana itu ta'am pala tuzhir mangka ulah nembongkeun anjeun karohiyatika kana ngewakna anjeun lahu kana itu ta'am patazummahu tuluy nyacad anjeun kana ta'am au taqula atawa ngucap anjeun ini sayaktosna kuring ma uhibbuhu eta henteu mikaresep kuring kana itu ta'am. Walakin tatapina i'tazir kudu sasadu anjeun ilaihi ka itu ahad bi ibarati latifatin ku ibarat anu lembut qailan barina anu ngucapkeun arjuka anta tadironi arjuka ngarap-ngarap kuring ka anjeun anta adironi kana ngahampura anjeun ka kuring au ashkuruka atawa nuhun kuring ka anjeun au nahwa zalika atawa saumpamana itu anu tadi dicarioskeun. Wa qad taqaddama sareng nyata geus ti heula naon anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama mazamma eta henteu nyacad Kangjeng Nabi ta'aman kana katuangan qotun sama sekali. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis annahum sayaktosna para sahabat qadamu eta ngasong ke sahabat al-dobba kana daging dob maswiyan anu di sate ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bahwa teras nyanda Kangjeng Nabi biadihi ku pananganna Kangjeng Nabi. Faqalu teras nyarios itu sahabat huwa ari itu ta'am al-dobu eta daging dob ya Rasulullah parofaat telas ngangkat Kangjeng Nabi yadahu kana pananganna Kangjeng Nabi. Faqala teras nyarios saha Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu aharamun naha eta haram adobu ari dob ya Rasulullah qala ngadauh Kangjeng Nabi la henteu walakinnahu tatapina itu dob teh lam yakun eta henteu aya itu dob bi ardi qaumi di tanah kaum kuring paajiduni teras manggihan kuring paajiduni teras manggihan ka kuring naon jijina itu dob wallahu a'lamu bissawab.